Tik, kasih serangan banget dia tumben amat. Heuh mang, tika keur nangguan si Mumu heula. Nek nongkon si Mumu ti dieu. Atuh kayak mana be langsung? Hi, pugu tadi nama tika deuk ka imahna. Si Mumu telepon, cenah manehna keur di warung heula, mangkana tika nangguan ti dieu ge. Oh, gitu. Tik, bagus deh ya? Ih, bagus mang, lucu kos Mang Didin. Kasih ya. Kos aing tika. Heuh mang, mirip Mang Didin bonekana. Maedan sih malah. Kira aku aing sarua genjing boneka embe. Mirip mah, mirip Sound the Ship. Ngomong-ngomong, eta boneka jeung Tika tah. Jeung si Mumu ieu mah lain jeung sia. Oh, kirain jeung Tika kitu. Si hayang tah. Hayang lah di bere mah. Oke, aku aing dibikin ka sia. Tapi sia kudu daek heula jadi kaboga aing. Ih, oga amat. Atuh geus, moal jadi berarti ku aing dibikin ka siana. Sabodo lah, geus mending bikin ka si Mumu bela. Oh, ku aing dibikin ka si Mumu bae. Sugan si Mumu daekeun ka aing. Pasti daekeun lah. Nu bener sih Tika, manehna pasti daekeun ka aing. Ulah kepedean heula, Mang. Maksudna manehna pasti daekeun kana bonekana. Aju ka aingna daekeun moal. Atuh teh nyaho ka Mang Didin nama. Coba be tembak deui heula. Oh, sinya. Geus kayak ku aing ditembak deui lah gedeung. Bari mere boneka ieu heuh. Oh, sabodo. Tapi kumaha nya Tik, cara nembakna? Supaya si Mumu daekeun nerima aing. Atuh puguh. Tik, siap pura-pura jadi si Mumu heula nya. Aing dek latihan nembak si Mumu. Geus geura ge. Aing sabarinya kalengan sia ho, supaya kos beneran ceritana. Geus kajin ya. Oke, dik ya. Ya, jeung sia. Hah? Ieu jeung urang tah? Iya dong. Kumaha resep teh? Resep Mang, lucu bonekana. Lucuan mana boneka jeung aing? Lucuan Mang Didin sih. Anu bener lah. Heeh, Mang Didin mah nya lucu, nya imut, kos anak toke. Tah sia lamun seret amat Tika. Kos anak toke cenah. Bercanda Mang. Tapi nuhunnya bonekana. Heeh. Tapi aing mere boneka ka sia ge. Sabenerna mah eta tanda bahwa aing sayang ka sia. Aing hayang dia jadi kabogoh aing. Kira-kira sia daek teu jadi kabogoh aing? Kumahanya? Please lah, terima cinta Adidin. Adidin sayang jasa ka sia. Hoge, urang daek jadi kabogoh Mang Didin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya Tik, Mang Didin. Mumu. Aing teu nyangka Tik ka sia. Kali di selamatnya jeung sareduaan. Aing balik. Imu mau kabalik. Aing teu ngajelaskeun heula ka sia. Geus awas Tik. Jujung be sia mari dijeng kaboga anyar sia teh Mang Didin. Mari balik. Mu. Mang Didin, kok masa serian sih? Ih, lain jelaskan ka si Mumu. Enak kayaknya cemburu ge ka urang. Salah paham eta. Justru eta Tik, anu nyeun aing seureung ge. Aing bahagia jasa. Kok bahagia sih aneh Mang Didin Jadi kieu Tik. Si Mumu geus jelas cemburu eta mah. Jadi geus kanyahoan ku urang bahwa si Mumu bogoheun ka aing hatena mah. Oh sih. Iyalah. Waduh Tik, teu nyangka aing ka si Mumu. Jutek-jutek ya, horeng hatena mah cinta berarti ka aing. Geus hayu ge, kira jelaskeun karunya, kira tembak si Mumuna ku Mang Didin. Kedong. Ieu kode si Mumu geus jelas jasa. Aing kitu mah aing kudu siap-siap balik heula, dandan heula aing supaya keren ho. Ih, ku acet kolot-kolot geus kitu be, teu kudu dandan-dandan segala. Kurang keren lah. Geus ayo balik ke main yuk. Naon ngajakan Tika sih atuh Mang Didin dek balik mager balik be ditu, Tika mendek langsung kanu si Mumu bae. Teu ngeunaheun can ngajelaskeun mah. Kayak bae kan si Mumuna bareng jeung aing. Kayak kurang jelaskeun bareng. Lamun sia doang mah nu ngajelaskeunna bisa teu percayaeun. Oh sih. Hong saya kayak main heula. Sagedeung doang yeuh. Geus hayu ge. Nah, hong saya HP bawa bisa tinggalin. Eta panggul rancang. Ih. Yuk. Yes. Kunaon sih cerik? Teu puna naon kok. Cerita atuh muka yang kunaon sih bisa cerik. Mu cerita bae ka kami. Lain urusan Saria. Terus awas aing balik, aing siap-siap ke Bandung. Hah?
dek balik ke Bandung. Oh, aing ke Bandung kuari. Mu, ulah tinggal kena aing mu. Sabar Pel, emang hirup mah perih. Nasib aing kumaha bek, aing semumul di lumur ieu deui mah. Sabar, Sabar sialah. kumaha ya tuh Pel. Mu, ulah tinggal kena tompelmu. Sabar Tip, sabar. Tara. Allahu Akbar. Mang, eta naonan? Buk, dikuncir ka luhur kitu. Ieu gaya duda nu zaman now Tik. Keren ho. Keren naon mah, nu aya ku jelema edan. Ih, sia mah. Teu nyaho ka gaya rambut anu keur ngetren sih. Payah lah. Sebodo amat lah. Sayu mang kan si Mumu lah. Oke. Ayo. Tapi saya jujur heula, aing geus keren kan ho. Sedeng lah ajeng nyingsinan beurit mah. Maedan, sia mah aing ngomong terus disaring heula. Ho mah, geus sayu ge, loba laga kolot-kolot lah. Ayo. Yuk. Geus heula. Tik, sia naon? Leuleum anjing si Botuna. Kunaon kitu rintik? Jasi tiga kabogo sia lain ayeuna mah. Nyaho, ih. Padahal Tik, rada kurang seneng teh ya aing nempona. Emang kemarana kitu sia Tik? Kami dengan si Mumu. Oh, Tik, si nyaon can, si Mumun dek balik ke Bandung. Hah? Nu bener sih tompel? Oh, Tik, tadi manehna ngomong ke kami nya bek. heeh. Waduh, barabe mah Tik. Kudu gara-gara dijelaskeun ku urang. Heuh mang, teu nyangka he si Mumu bisa sakituna kecewa ka urang. Heuh Tik, teu nyangka aing ge. Kedengeula, emang si aya masalah naon ku cucuk si Mumu, Tik. Jadi kieu tip ceritana, Mang Didin tadina ndek nembak si Mumu. Beuh, si duda sesa gelap, gede laga. Ganeng sia tompel. Dengekeun heula tah si Tika neuk cerita. Nyaho, kan Mang Didin ndek nembak si Mumu. Terus Mang Didin ngetes heula ka aing, belajar biasa, belajar nembak supaya ulah kaku. Terus pas Mang Didin nyoba nembak ka aing, malah si Mumu datang. Gitu ceritana, makanya si Mumu marah ge ka kami. Terus nan hubunganna si Mumu marah. Hih, sia mah kudu ngarti. Eta tandana si Mumu cemburu ka kami. Disangkana si aing nembak si Tika teh beneran. Lah, mal mungkin si Mumu cemburu. Nyaho, PPD-eun ya Mang Didin. Bener dak, soalna manehna pas nempo aing ditembak ku Mang Didin, manehna ceurik, jubalik. Naon tuh eta aileun cemburu mah. Tapi si Gana bener sih Tip. Ja tadi ge kan keur kapanggil urang kan manehna ceurik. Atuh emang bener. Geus Tip, sia mah tarimakeun bae ayeuna bahwa si Mumu ayeuna mah beneran bogoheun ka aing. Masih terpercaya aing malah. Sabar sia lah. Geus milu jeung aing sia. Aing sia kurang yakin mah. Ayeuna aing si Tika teu ngajelaskeun. Sakalian aing nembak ka si Mumu supaya manehna ulah jadi balik ka Bandungna. Honggu sayu ge, ka ditu bisi kaburu berangkat doang manehna. Honggu sayu ge. Hayo. Tip, ilu moal. Ayo ge, penasaran aing. Sayo. Mang tungguan. Ayo geran. Aduh, Ih, naon sih? aing lu kareta mana tompel? Aing Mang. batu mang. Aing. Geran ge geran. Ih. Aing mana? Ayo geran. Sayo. Ada nu boga stok lah. Ayo. Dah, si Mumu tuh. Oh, ayo geran berangkat atuh. Mu tangguhan. Mumu. Mu, sia ndek ka mana? Sila mabur di lembur ieu. Sila ka Bandung nya, Mu. Maaf Tik, tapi aing kudu ka Bandung. Mu, aing ngerti kok. Sia pasti kecewa ka aing jeung ka si Tika. Tapi aing bere waktu heula ku sia sakedeung be supaya aing bisa ngajelaskeun.
Jelaskan naon sih? Mang, Tika bae nu ngajelaskeun. Oke Tik, ceritakeun ku sia anu sabenerna. Jadi kieu mu, keur sia nempo Mang Didin nembak aing teh mah sebenarnya mah eta mah lalagaan. Lalagaan. Heeh, jadi Mang Didin nembak aing ge, manehna keur latihan dek nembak sia sebenarnya mah. Betul mu, anu diceritakeun ku si Tika. Sia ulah salah paham deui nya. Percaya ke aing, cinta aing mah kuat kok. Pokoknya mah I love you forever lah. Ih, naon sih? Ku ari aing minta sia jujur. Sia ge bogoh kan ke aing. Saha meureun boga ka Mang Didin? Gosok munafik lah. Nyaho, geus jelas-jelas ya tadi cemburu kan nempo aing ditembak ku Mang Didin. Sok belaga pura-pura teu bogoh segala. Akui bemu bahwa sia bogoh ka Mang Didin sebenarnya mah. Ih, kayaknya Saria ge nu salah paham mah. Aing mah tadi ciri keleng karena cemburu ka Mang Didin. Haju cemburu ka saha ge? Atun teu kaca salah. Jadi kieu Tik, aing tadi menang kabar ti dulur aing, ti bibi aing anu di Bandung. Bibi. Assalamualaikum. Halo Bi. Hah? Anu bener Bi, Mbak kecelakaan. Astagfirullahaladzim, kok bisa sih Bi? Mun atuh geng mau ke Bandung ayeuna. Dirawat di rumah sakit mana, Bi? Oh, mun atuh ge, Bi. Assalamualaikum. Jadi gitu, Tik. Makanya tadi aing ceurik ge. Oh gitu. Botuna kepedean jasa. Kirain aing mah cemburu ge, nya Tik. Cahayana mang luhur teuin. Mu, Haju mah sia parah tah. Itu sih Tik, parah mah cuman lecet-lecet biasa doang. Yuk tambah sukuna kaseleo cenah. Oh, syukurlah aing teu parah mah. Cuma tetep bae aing khawatir aya can naong mah. Atuh oh toong mu. Oh, Tik. Emang kecelakaan gitu mu. Ngaguling dina motor cenah Pip. Oh. Oh. Geus ge nya aing berangkat heula. Heeh mu. Mu aing milunya ngadurkeun sia sampai stasiun. Aing rek minjem motor dulur aing heula tapi na Geus teu kudu mang. Mun meuneu naik angkot bae. ih mu aing sekalian aing nuk diomongkeun ka sia. Aing ceritana nuk nembak sia ieu. Namun sih kolot-kolot. Geus tah tembak beda dan si Subek. Eta sia atuh maot kamu aing. Mu aing hayang lagi nembak sia. Geus lah. Tik, aing ke Bandung heula nya. Heumu sing hadenya di jalan. Salamkeun ka Mas sia, mudah-mudahan cepet cager. Heueuh Tik, amin. Berangkatnya. Ngade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Mu jaing kumaha nuk nembak sia? Menjaga deui. Nah, sih bikin ge muas mau muka Mang Didin. Nya PPD-eun sekolah teh poe. Rintik. Belum sekali ku yang buuk sia. Iya, sok mau buuk. Buuk sia mah kok sambar organik subek. Cuma edan. Dik, boleh dia. Oga, ulin beta jeung si Kakek Sugiono. Tika. Tik, mending sia milu bae jeung aing ulin hayu ka mall. Urang nonton bioskop. Ulah daek tik. Geus mending ulin jeung aing bae yuk. Nah sia. Jeung aing bae Tik. Yuk kumaha ya, aing. Baliklah mending keneh saing. Syuting nang geusan yeuh.